Selamat berjumpa lagi sama channel Nuabah. Jangan lupa subscribe and comment. Urang teh tapak di Gunung Lila. Bejana di dia aya si mata satu. Sok ngaganggu masyarakat. Anu keur ngarariung. Keur ngajalankeun kabeneran teh besok aya nu ngaganggu bejana cenah ku si mata satu. Aya ngajaran papanggih aing jeung si mata satu. Namun bisi aya nyieun kerusuhan di masyarakat, aing bagian yang hareupanana. Caritana si mata satu teh ngabalan. Jeung jalma hiji deui. Antep pati kadenge teh ngaranna teh saha. Namun kira-kirana anu hiji deui sok ngaganggu. Sang hareupan geula si buta dari kayan tani. Paksa aing kudu turun ka hiji lemur. Soalna eta jelema nyeun karuksakan lolobana. Cicing maneh cicing. Ku aing arek dibawa ka jalan nu bener ieu cicing. Ulah ngega cuy aing ye. Nyeri. Cicing maneh cicing. Rek dibawa jalan kanu bener ieu, ku aing mau dibawa kana jalan nu mengko cicing. Soalna ayeuna masyarakat urang teh keur masa-masa sulit jeung aya nu ganggu deui. Mangkat aing siap ngabereskeunana. Saha nu ngaranna si mata satu rek mata 5 ge ku aing sang hareupan. Cicing maneh ku aing dibawa ka jalan bener deui. Moal kanu mengkol ku aing cicing. Ieu naon deui aing? Katabrak ku aing naon? Kalaran kitu katabrak ku aing teh. Bejana si buta turun di gunung Kang euy. Kubuan heueuh urang ge panasaran teh ka si buta. Si buta teh geus ngulik pamajikan urang. Faedah nama sauntuk ku akang mah. Lah urang geus boga golok si mata malaikat yo. Golok urang ieu mampu kan. Ieu eta gada maneh ti Cina maneh dibawa. Ulah hariwang ya Kang. Siksa wae jelema eta mah. Mun bisa mah digorok jeung monyet-monyetna. Aya ngajaran aing. Paling sok ngejeng nu ngaganggu. Tapi geus perjalanan 2 hari 2 malam aing dan pernah papanggih jeung si mata satu. Bejana sok cicingna di pasawahan jeung di deket-deket balong dina saung tina nu jauh ka lembur ai cicing bejana mah. Aing hayang nyaho ngajajal ka jelema eta nu sok ngaganggu. Nyieun kaonaran. Nah, ayeuna soalnya dapat di mana eta si buta? Di saung we. Ngomong nama urang geus nyebarkeun tangtangan ka si buta lewat SMS. Ya, wah, aing arek ngalawan si buta. Mana jamana ku aing teh ditungguan tadi di WA teh cenah ngomong naik datang. Di video call ku aing teh ngabales. Tah di reject. Jama teh yang kumaha ku urang. Hayang dikeureut ku aing ku bedog ge. Aran si mata satu cenah ngabejanana video call puduh nu aing HP-na kameraan. Ngajak video call jeung aing. Ngan aing hayang ngajaran ngajajal elmuna sikana masa teu teh. Sok narikan upeti, sok narikan naon cenah karana ge ditarikan rana ge. Cek aing mah kaduda ungkon ditarikan teh rana mah teu bisa naon. Aduh, orang sang daguan mau upetinya.
tah ngaran juragan bejo eta nu pelit ku urang beakeun beasna. Geus. Amun embung mere beas pamajikanana urang culik. Geus nanya. Geulis si geulis. Tapi sukuna rorombeheun manehna teh jeung kekeongeun aing mah embung. Urang mah hayang hartana wungku urang mah. Abi minta kakek. Kal maneh teh hayang boga truk, kue ku aing dibere truk-trukan. Satu 3.000 tak. Mana? Ya, kalau kurang teh ngambean getih sakecelak-kecelak acan. Kamari kalah getih ayam. Baik lah, yuk, dapat mah getih we. Aing geus 2 jam di pangkalan ojek. Dan panggil acan jeung si. Aduh. Ya naon ya? Musuh aing gitu ya. Lain euy, ieu mah pangkalan. Tuh, geuningan si mata si buta dari guantut teh. Tuh, tangkal cau ge ditabrak, komo ngalawan urang anu bareunta. Ah, golok urang ya. Emang si butanya teringali. Si buta mah. Tolong. Suara rampung ayo. Keun, antep. Engke ge labu sorangan ieu manehna mah. Buta ieu. Teu kosi digelutan manehna ke labu. Plak. Tinggal ngeureut. Paeh. 100. Siaplah orang sergap. Sok didinya rek nyumput di mana heula. Keun cenah tah deret sangkang cau di dinya ke labu ieu kiseuleu. Antep. Ade ini ku aing. Aing ngobrol jeung aing geus dieu. Cicing maneh. Aing arek diadu jajaten ya. Jeung si mata satu. Bantuan tulungan aing ya. Ngaranna nu sok ngaganggu masyarakat. Tah, ieu jelema mana meureun ya. Ieu. Ieu si mata ekek ieu saha ieu ngaranna ya. Tah, tuh. Tah, ieu da ieu. Coba ieu ka aing ngobot. Ieu naon ieu. Ieu. Tah. Tiga nama teh Ciluan jelema teh ya. Musuh aing Ciluan jelema teh ya. Ya kuluna jelema hiji ya. Aing kelimaan Ciluan ku aing dilawan ku aing ya. Sok. Tah, budak ieu ya ku aing lawan sok. Jajak ku jeung si buta sok. Tah. Si buta mah mundur satapak oge tah. Sok. Cicing maneh. Ulah kaganggu. Sok. Aing lawan ya. Aing nggak apa aing gila, mang tahun-tahun. Aduh, ya kayaknya aja kan si aing yang mana itu, aduh, yang kasih ya itu lagi dia. Oh, mana nomor itu mata satu, mata dua, lawan tak si buta teh, nonton buta iya, pakai gada mana nih cicingna, lawan, mata ini. Kalah eleh si mata dua. Sama itu kuno lolong ke eleh. Ku aing dilawan. Aduh. Gak ada nang halangan kek ku aing dilawan. Mana si mata? Jangan coba-coba ya disebut ayo. Tuh. Mempermainkan pedah nage. Nah, golok kurang ya. Oh, di mata malaikat, golok mata malaikat. Nah. Oh. Dah. Aduh. Ha. Bisa ngawas gitu aing. What? Oh, ya benar salah. Aduh. Oh. Gue aku. Gue mata dua, mata satu. Oh, ku aing dilawan. Aing can ngeluarkeun jurus golok 1000. Mana siga mana? Sok ayeuna kuduan. Ayo turunan. Kaet. Ah, berarti naonan meneh ku aing. Aing ka aing hobo. Se. Wah.